nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu nyieun kajadian ieu alam dunia kabeh Allah nu nyieun dengan kekuasaannya. Nu ngabeledageun gunung Allah. Maaf silakan, tidak menafikan penelitian BMKG, silakan ilmu itu. Tapi semua Allah yang menggerakkan, betul. Can pernah kadenge sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung supaya meletus. Meletus. Modar insinyurna. Dirowek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can pernah aya profesor sugan kadenge, dua profesor cicing di tengah laut ngome-ngome cai laut tsunami. Modar profesorna dileg-leg teri. Allah nu nyieun kabeh ieu kajadian bener, tapi ieu kajadian alam Allah nu ngagerakeunana kabeh aya nu ngondang. Sanu ngondangna kalakuan jelema-jelema anu geus sombong ka Gusti Allah. Pan di komentar ku Mang Haji Roma Irama. Mang Haji ngomentar, kunaon loba musibah di Indonesia anu ngondang cek Mang Haji Roma Irama ngeunaheun ka sora oma teh ya Allah halimpu gurih surana teh sabab kula sok neuleuh filmna baheula keur leutik Satria Bergitar asal baheula aya layar tancap aya misbar tepi eta film teu jauh Dono Kasino Indro terus Aberi Prima Adven Bangun terus Roma Irama dan Rika Rahim teu jauh eta film. Giliran film Oma datang, woi seru. Jering. Cicing eta musik Oma eta. Saminggu aing latihan eta. Jering. Doh sorano. Datang kuda. Oma naik kuda. Tonggongna gitar. Jering. Jeng. Ieu lamun ceramah kieu pek peuting pareuman lampu ih seru si aing. Datang kuda. Terutak. Doang kuda, terutak. Salah naon eta? Aing. Tega sia nyebut kuda ka aing. Amit. Kakarak aing ceramah anu hadir wani nyebut kuda ka aing dengekeun penting aing dibayah di terminal nyaritakeun eta sora naon eta ibu ngajawab sora Asep Mubarok niru sora kuda ngeunah ngajawabna ari di dieu sora naon eta kuda dendam ka aing si eta Oma lompat naik kuda keur lompat ditembak Oma ku musuhna keuna kana sukuna getihan diusap ku Oma astagfirullahaladzim ngeunah Oma lamun ngomong sungguh kau terlalu aku yakin Allah yang akan membalas kejahatan kalian. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat di assalamualaikum wae hebat Oma lompat teh terutak saya nyebut kuda deh sia nih geus calang apa nyebut kuda deh awas aya awewe nyabrang di jalan Oma ngomong kau gah itu Rika Mimin oh Mimin ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Dua poe aing latihan eta. Assalamualaikum Bang Haji. Cek jamaahna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Di Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Dijawab ku Oma di Nalaguna. Sanu ngondang ya musibah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah. Benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta ulah ditinggalkan cirina. Oma lamun nyanyi ujungna muriang. Enggak keber gitu anjir. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit, mun jadi kadinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing ya rada curiga ya langganan Bang Emok di dia. Maaf. Eta nu ngondang musibah teh hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Diadanan di komatan heuras beheungna teu leuleus. Naon? Ari nu heuras beheung naon? Bagong. Bagong heuras beheung. Berarti lamun euceul boga salaki tilok salat sarua jeung dikeukepan. Ya amit-amit uyuan siapa tadi kekeban bagong. Ya Allah ya Rabbana menembung sujud ayo ngangkat beas mah 2 karung kaduga ngangkat barbel besi 50 kilo kaangkat tapi loba jelema aya nanggeus teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas 2 karung besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun. Bener? Saha eta teh? Luak liuk dengan salakina. Kadang diadanan dah kapalang pagawean. Bablas masjid kosong eueuh nu jumaah. Pak maaf, jelema ninggalkeun jumaah 3 kali berturut-turut maka ku Allah dicap eta jelema jadi munafik. Sedangkan jelema munafik innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jelema munafik tempat pangbalikanana panghandap-handapna dina seueur neraka. Dengek ku sia. Lah, teu percaya. Njung sia teh heula pae. Lalawora makana jumaah dijadikan sayyidul ayyam gustina poe rajana poe disebutna jumuah. Naon jumuah teh? Tempat poe kumpulna para malaikat rahmat. Mantap kudu disambut malam jumaahna ku yasin, ku zikir, ku tadarrus, ku maca sholawat, ku istighfar, ku ibadah. Sabab eta malam kumpulna malaikat rahmat. Poe jumaah poe kumpulna malaikat rahmat. Subhan kunon kurang dijauhan dilalaurakeun. Ayo buka hati menang hidayah ti Allah. Waktunya jumaah berangkat supaya menang kemuliaan ti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal loma jelema sombong ka Gusti Allah. Saade nu ngondang musibah di Indonesia loba pemimpin sarakah kada demes. Bener? Bener. Geus teu mentingkeun kepentingan rakyatna. Nu dipikirkan di luhur kepentingan organisasi jeung partaina. Benar teh? Benar teh? Ya Allah loba nu kitu loba. Mudah-mudahan sing areling amin. Ya Allah ya Rabbal sing mareunang hidayah amin. Ulah nepi ka sangsara Indonesia sabab Indonesia teh beunghar.
Aneka tambang aya di Indonesia, minyak gas bumi aya di Indonesia, negara batur teu boga, Indonesia mah boga. Tapi kunon ngan nginjeuman we ka luar negeri, hutang pagede-gede. Ek make naon nebusna? Piraku pulau dijualan mah euy. Ya Allah ya Rabbana, khawatir Indonesia suatu saat akan menjadi pribumi tapi penonton di lapangan sendiri. Urang nu jadi pribumi na kasisihkeun tingkah mana dipiceuna urang ke kasisi laut sugan. Anu nguasaina orang-orang asing, orang batur. Ieu nu dikhawatirkeun ayeuna geus mulai kasedek orang Indonesia pribumina. Kabeh dikuasai ku maranehanana. Ongkoh jang rakyat Indonesia, tapi mana? Aneka tambang pangsuburna ya Allah. Ayeuna Sulawesi Kalimantan geus terdeteksi menurut penelitian ada 189 pegunungan yang mengandung emas. Subhanallah. Nu aya ge can beak-beak tuh Bogor, Pongkor. Bener teu? Nah ku subur-subur tinggi Indonesia mantap. Ku berkahna Indonesia. Sakalina menang emas di Gunung Pongkor kamari 60 kilo. Begitu di kilo luncat tina kiloanana. Nya Mas Marno ke dagang baso digotong langsung. Geus emas keneh sarua. Encan lanceuk na Mas Bejo. 80 kilo eta mah. Mung di kilo udah berat. Berkah Indonesia teh. Tapi kunaon atuh musibah teureun-eureun pan ieu nu geus sianana loba teh nu teu areling ka Allah sararombong teuing. Triliunan miliaran duit rakyat dirampogan atau duit KTP ge coba nepi ka ayeuna 2 triliun dikamanakeun. Aing can neuleuh-neuleuh acan duitna ge. Coba 2 triliun bikeun ka urang Sinaresari. Bener teu? Balikeun kana cendol atuh kakeueum sia ku cendol. 2 triliunan leuheung we unggal isuk nini-nini renang na cendol. Keun bae kenyaho akibatna. Ayo iana ti masyarakat rakyat geus dilaluhur cicing sia jojong be tenang rarampok rakus maot teu kaburu tobat hati-hati anjeun moal lepas tina mahkamah Allah di yaumil mahsyar. Pengadilan dunia masih bisa disogok bener teu? Aloba pengacara duit ratusan juta bisa dikeluarkan, diponis 10 tahun 1 tahun bisa keluar, tapi ku urusan pengadilan Allah di pamasyar moal anu bisa nyogok saurang oge. Pengacara eueuh nu laku ruhut si tombol gitu laku teh di mana saya tangke. Hotman Parisuta pe geus moal laku ocek kali geus namrud ya ayeuna. Sanu bakal nangtukeun salamet jeung cilaka in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Lamun aya papelakan alus bakal jadi pengacara di hadapan Allah, lamun aya papelakan goreng bakal jadi penuntut umum di pengadilan Allah. Bibir dikunci bisa ngabohong, leungeun jadi saksi jeung suku. Maaf. Di pengadilan Allah malaikat nanya korupsi siapa heula? Sungut ngajawab henteu. Leungeun ngaguak aing saksina. Pak eta nu nandatangan proyek aing harita. Tuh. Ngomong kumaha ta bibir? Cek bibir bohong malaikat, suku ngaguak. Aing nepi ka cangkeul cokor nungguan proyek. Nepi ka cairna harita. Ieu mah bohong, bedel beuteungna ku malaikat. Bijil ti jero beuteung. Oh, naon? Semen. Bijil deui split. Bijil raskin aya. Eta biasa nu bi omah. Henteu kabikeun da bi omahna eueuh. Apa ke ngaliwat di pos ronda. Sia. Sok sia minta hampura asa ka bi omah sia. Buka deui. Ieu duit saha BLT. Nu sa nu Mang Udin. Mang Udinna eueuh. Nya geus pake meuli rokok ku aing. Cokel ku malaikat. Ayo sia. Hati-hati kudu bebersih ti ayeuna. Insya Allah doakan para pemimpin orang sing saroleh. Amin. Sadeui cenah nu ngondang musibah di Indonesia loba jelema geus ngahina kana amalan-amalan ubudiyah para ulama-ulama saleh. Silakan Anda gak senang tawasul, silakan Anda gak senang muludan rajaban, tapi tolong jangan dulu mengharamkan. Betul? Apa eta tadi pigawe ku ulama-ulama ahli ibadah. Leres henteu? Leres teu? Subhanallah. Naon deui cenah nu ngondang musibah loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian. Nyeun masjid bagede-gede mewah-mewah. Ye masjid teh bakal jadi kendaraan ieu teh di poe mahsyar nganterkeun umat Islam kana jero surga ka mana? Ka gerbang surga nyebrang sirotol mustaqim. Masjid naon ieu teh? Al Hidayah.
nu nyumbang marilung ke di jero pas sedek-sedek diantarkeun ka gerbang surga. Amin. Euy nu nyumbang kaula baheula panggedena ayo naik ti heula di paimbaran di hari. Nu nyumbang sedeng nu di tengah-tengah nu nyumbang saeutik kolong bedug keun bae nu penting nyampe na bareng. Tapi hati-hati nyekalna kudu pageuh beusi ragrag sia nangkel kieu. Nu teu nyumbang sorry ya dadah. Karunya Asep nu teu nyumbang kumaha digero ku malaikat sia nyumbang teu baheula duit keur nyieun masjid henteu malaikat teu boga tanaga sugan miluan ngakutan bata genteng henteu geus leuleus tanaga kula. Tapi hari tanggeus masjid dijieun milu teu ngeusian unggal waktu milu berjamaah wae. Oh silahkan masuk. Teu nyumbang tanaga teu nyumbang duit tapi masjid geus dijieun milu ngamakmurkeun masjid ka bawah. Alhamdulillah. Malaikat hayang milu hayang naik masjid. Masjid geus dijieun mere duit tuh. Henteu. Tanaga henteu. Pikiran henteu. Gelo sia eueuh pikiran. Masjid dijieun milu berjamaah. Oh, henteu. Tapi sia hayang milu naik. Sorry. Tadi ajak. Karunya eta. Udah-udah teu dibawa. Sok nu ngamakmurkeun insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal ulangan pinter nyieuna wungkul. Teu cara keur hayang ngaboga masjid tapi karela gegerewekan di jalan. Ngagotongan gentong. Menta jariah. Aya begitu aya. Mangatin apansa dilempar, hatur nuhun anu parantos ngalempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Anu teu ngalempar, mudah-mudahan nyara rungsep. Sok aya nu menta jariah di jalan sok aya. Salah teu? Salah teu? Teu salah. Nu salah umat Islam anu mararampuhna pel medkor eta nu salah. Mun anu nyeun masjid di jalan menta jariah nu beunghar era kudu nama izin datang ka jalan. Hei panitia bubar. Ngisinkeun pisan sia menta jariah di jalan. Aing teh beunghar, tempo sawah aing teh belah ditu 2 hektar. Jang masjid heug jual. Atuh jauh teh nu eta tuh nu deukeut kantor desa. 1 hektar ge mahi, jang ngabangun masjid, jual. Atuh itu tuh deukeut toko belah ditu 2 hektar, heug jual. Kurang kena modal, tuh nu 5 hektar deukeut kantor kecamatan. Ulah nu batur eta mah. Ya Allah ya Rabbana, kuduna nu beunghar mampu ngarasa izin. Tibang nyeun masjid menta jariah ka jalan, kaula izin, kaula mampu di dieu, bubar, ulah menta jariah di jalan, gentong, kabel, mik, gulungan. Ceuk panitia atuh teu menta jariah di jalan ieu ngabangun duitna ti mana? Kula nu ngabereskeun ieu bangunan. Mantep tau umat Islam. Ceuk panitia atuh nuhun ka dibereskeun ku kakak mah kula moal papanasan di jalan menta jariah. Geus tong loba omong gentong kasisikeun. Kabel gulungan. Sabarita biayana, sabar ada masjid. Ya kurang lebih 800 jutaan deui, geuning loba keneh. Nah, teruskeun heula di jalan. Astagfirullah. Baru mah gentong kitu kasisikeun. Manta ka jelema kitu rajeng asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka bayah ka ditu. Masjid geus dijieun eta nu menta jariah di jalan jang masjid eueuh ka masjid. Pinter nyieun mung ngeusian loba nu kitu. Salah kisah. Luak-liuk neangan salakina deui kan. Sieun decekek meunang eta. Sadeui Asep nu ngondang bencana di Indonesia, loba umat Islam geus resep ngasupkeun barang-barang haram kana jero beuteungna riba nu geus diharamkeun ku Allah. Hati-hati beresan ya bersihan ti ayeuna sababawa tir daging getih anu dicitak tina kadaharan haram maut teu kaburu tobat maka di akhirat diganti eusi beuteungna ku seuneu narakana Allah. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Terakhir tina ieu peringatan ibu Pak hoyong kenging syafaahna hoyong kenging syafaah Kangjeng Nabi hoyong aya umat anu dicirian ku Kangjeng Nabi nu bakal menang syafaahna hiji jelema nu sok resep ngabasihan lambaina ku maca istighfar jeung maca sholawat. Hayu balik mulu dan sing rajin maca istighfar rumah saurang loba dosa bener teu
Hayu urang rajin berang penting maca solawat, lambai basihan ku solawat supaya menang-menang rahmat, supaya orang menang ridhona Allah, supaya orang menang hidayahna Allah. Sabab kehidupan orang penting dibarengan ku bimbingan hidayah taufik tu Gusti Allah supaya orang selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Nu kaduana jelema nu bakal menang syapah Kangjeng Nabi, jelema nu sok resep betah diuk di tempat ibadah. Coba orang diajar di i'tikaf, lamun ibu-ibu di kamar ti maghrib nepi ka isya puter we tasbih wiridan atau tadarus bari nungguan adzan isya. Doang indung urang baheula bari imah reot tina bilik doang bale rombeng, tapi geuning eta indung urang can kaluar ti kamarna lamun can barere salat isya. Betah dina sajadah. Atuh bapak urang ge baheula musala bari reot doang bale rombeng, eueuh nu barali ka imah lamun can barere salat isya. Bapak-bapak betah diuk di masjid ti maghrib nepi ka isya. Nah, masjid geus dialus-alus jadi eueuh nu betah diu. So, urang buktikeun supaya menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad. Saha deui cenah nu bakal menang syafaah Kangjeng Nabi? Jalma anu rela berkorban di jalan Allah. Teu aya istilah punten. Bos, Kang Opik di dieu selaku tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemudana nu rela ngorbankeun harta demi peringatan ieu maulid. Moal aya istilah jelema rajin sedekah jadi sangsara. Justru sedekah urang bakal jadi eupan Allah ngadatangkeun rezeki anu sejenna. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu adalah bukan berkurang, justru Allah bakal nambah hartana eta jalma. Amin. Bahkan aya cita-cita nu can diijabah, mudah-mudahan ieu ku sedekah urang sadayana sing jadi eupan, sing jadi sabab cita-cita urang dikabulkeun ku Allah. Man arada ay yaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing sajalma anu hayang dihasilkeun pamaksudanana, diijabah cita-citana, dihasilkeun bisnis jeung usahana, maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna, kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna. Sedekah adalah umpan untuk mendatangkan rezeki yang lainnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Pak RW jadi wasilah ya protokol penting nyusul kabayah termasuk Bos Opik. Alhamdulillah nyusul kabayah sieun asa bubarok teu datang. Padahal kulang geus 5 poe nya di Banten ku kurilingan, bahkan rencana ayeuna ge keluarga keur nyusul keur di jalan ana teh. Jadi tiap tahun Pak Jaro, Pak Kapolsek, Abah tiap mulut tiap tahun kula di Banten sabulan. Lamun tahun kamari ngontrakna di Baros di Serang. Ayeuna tahun ieu muludan ngontrakna di Cimanuk sabulaneun. Sabab jalur kula Banten kabeh. Pandeglang, Rangkas, Lebak terus tilu daerah ieu. Taberes balik ti dieu teh malam Jumaah meureunan ieu. Wilayah Bayah malam Jumaah beres langsung Pandeglang. Kula balik ke kontrakan di Cimanuk, bahkan keluarga kula enak nyusul di jalan. Hayang milu ka dieu cenah hayang neuleuh pantai. Di Cimanuk pantai. Age pabrik. Eta keur nyusul ayeuna teh. Teu percayaeun sugan ka aing ta pamajikan teh. Atuh heuh dicuriga bae. Da pedah loba kiai-kiai nyararandung. Pada kula geus ngomong ka pamajikan jujur, kula mah moal, neng moal. Mal bebeja enggak cicing sia moal kula mah moal can kuat dicakar aing can. Maaf, sorry Pak, sorry, jangan coba-coba hianati istri, jangan. Cicing. Awas Pak, jangan coba-coba hinakan istri kita, jangan. Jujur, istri kita punya kelebihan dibanding bapak-bapak. Naon kelebihan awewe? Hiji, awewe wani yang hareupan paeh. Kelebihan ibu-ibu, wani menghadapi kematian. Lalaki eueuh. Buktina naon? Ngajuru. Anak ibu 5, berarti 5 kali ibu mempertaruhkan nyawa. Bener. Ciri wanian awewe? Iya. Buktina naon? Eueuh nu kapok. Orok karak sataun indungna geus kunon cek kalepasan pugu beuki eueuh kakapok padahal eta keur ngajuru narokeun nyawa. Itulah kelebihan ibu-ibu. Maaf bapak-bapak ulah ngahina ka pamajikan. Sabab awewe boga kelebihan. Nu kahiji wani yang hareupan pae. Nu kadua awewe pemberani, wani ngahutang. Itulah kelebihan awewe.
mantak tiap liar kemana-mana kabur wae da loba nu ngudag-ngudag kiriditan. Nu katilu awewe pemberani naon wani nyarekan nu dagang pangwanian-wanianana nyarekan nu dagang awewe. Lamun lalaki hayang dahar boga kejo ungkul eueuh kotokna eueuh daging kotok aya nu dagang daging kotok chicken bara eta paha 6.000 lah atuh lah mahal teuing 4.000 nya teu bisa 6.000 ieu bumbuna spesial crispy mikir lalaki mah yang mending ieu tinggal ngadahar aing 6.000 ge dibeli ku aing nu penting aing nyatu daripada aing udah heula kotok encan mencitna encan ngulubna encan ngadudutan buluna encan ngagorengna kebel geus 6.000 jadi bungkus simpel lalaki mah rasional. Lamun awewe nawar mang ieu chicken baraha paha 6.000 bu 6.000 temolototna kanu dagang di situ ge 2.500 mahal-mahal teuing cek nu dagang 100 awewe nu balanja kieu bangkrut aing geus wani nyarekan nu dagang nu kaopat bukti kelebihan awewe wani ngahirupan nu paeh. Itulah kelebihan ibu-ibu. Wani ngahirupan lupa tong ka mana wae mikirna sia teh ngahurungkeun kompor. Bener sumbu kompor dibangkat toel ku ibu-ibu hirup. Sumbu kompor hurung. Itulah awewe. Mantak lalaki ulah coba-coba ngalawan awewe. Lain ngaledek lain. Tapi awewe ge ulah kitu rumah saboga kelebihan ka lalaki ka salaki culangung sia songong teu meunang geus rumah tangga ibu hayang boga surga Allah aya di salaki. Oh sia. Dengekeun. Jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi denge ta. Jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing mending ngebuka ku tangjeng samping asongkeun jubur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Cek ibu-ibu lalaki cekekeun oh sia kudu nama syukuran sia boga salaki laku. Tapi maaf lamun ieu undang-undang diresmikeun bahaya ieu awas nya ulah coba-coba ka awewe awas bahkan urang lamun boga kotok ulah cenah ulin ka halaman Imah Batur awas engke modal 10 juta sih awas ya. Daripada aing ngaluarkeun 10 juta mending kotok pencitan ti ayeuna daripada arulin ka Imah Batur. Pamajikan enal mau nuntut bahaya sia bahaya dipaksa ku bapak ku salakina diperosotkeun calanana teu ridho pamajikan nuntut bahaya 10 tahun pak sawajeng merkosa cenah eta teh eta sanu nyieun undang-undang goblok eta jauh ti agama jelema kitu amit-amit kitu teh jelema ngaku Islam KTP unggul teh ya Allah sok eceu lamun nuntut gara-gara dipaksa ku salaki datang we ke pejabat, ke aparat laporan. Enak bu, lapor pak. Kunaon? Kula diperkosa. Kusaha? Kusalaki. Oh, salaki merkosa. Diperkosa kusalaki? Sabaraha kali? 10 kali. Atuh sia teu ngalawan? Ngeunah. Goblok sia. Amit cekekeun kitu. Awas. Untungnya can diresmikeun, can ditarima eta. Bahaya awas Islam mayoritas ulah dikendalikan ku batur atuh bener teh nya ada Indonesia merdeka teh lain menang nebus batur mayoritas nu nebus kemerdekaan Indonesia adalah nyawa dan darah para ulama para kiai para santri baheula
Untuk itu mau diabadikan pembukaan undang-undang berkat rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah, Allah nurunkan rahmat ke para pejuang-pejuang anu deket jeung Allah. Maka lamun eueuh kalimat takbir Allahu Akbar, bambu runcing moal mampu ngusir penjajah Belanda. Bener. Modal bambu runcing, ketepel, golok, pedang bisa ngajurkeun penjajah-penjajah anu senjatana canggih modern. Lamun eueuh kalimat takbir Allahu Akbar, Bung Tomo mengumandangkan Allahu Akbar, hilangkan warna biru, sisakan dua warna merah dan putih. Jenderal Sudirman memimpin gerilya Allahu Akbar, barisan sholat kita akan menjadi barisan-barisan prajurit yang mampu mempertahankan bangsa dan negara. Mantap Jenderal Sudirman mah dikawal wae ku santrina. Jenderal Sudirman teh dipanggilna jenderal, tapi pengawalna lain nyebut jenderal, nyebutna kiai ka Jenderal Sudirman. Nu mamawakeun di cai jang naon jang wudu mun dileuweung gerilya cek Jenderal Sudirman geus waktuna lohor sudah kiai mana kendi ka dieu cek pengawalna emang kendi jang naon jang cai wudu sabab kaula moal bisa ninggalkeun wudu jadi tara batal wudu Jenderal Sudirman hebat ta jenderal bari perang teu batal wudu dari waktuna salat wudu dina eta kendi cek Jenderal Sudirman araran nu dihareup duaan nu diburian kaula opatan kaula rek salat heula berjamaah jeung dua pengawal kaula engke gentian urang saling jaga salat heula. Makana pengawal nanya jenderal apa sih kesuksesan kita kunci keberkahan kemenangan kita tilu hiji ulah ninggalkeun wudu nu kadua ulah ninggalkeun salat sok sanajan keur perang nu katilu hate cantelkeun ka Allah pasti menang subhan. Hebat eta Jenderal Sudirman kiai lamun eueuh eta kiai lamun eueuh Jenderal Sudirman lamun eueuh kalimat Allahu Akbar mana mungkin bisa menang orang ngalawan granat ngalawan bom kapal Belanda sing sareak di luhur ditembakan terak-gerak ajurna mah ku santri dibandring ketepel santri dihandap bismillah Allahu Akbar ajur kapal Belanda da pilotna molor kaget meureunna aya batu nyungsep langsung tapi alus kene eta santri bisa milihan kapal nu pilotna molor oh eta lamun eueuh kiai ulama syariatna rek di mana bisa merdeka bener matak doakeun ulama-ulama urang sing istiqomah para kiai-kiai orang sing paranjang umur santri-santri sing harasil ilmu anu manfaat bisi urang dia aya anak nu keur mara santren doakeun khusus anak urang nu mara santren sing harasil ilmu anu manfaat sing jara di ulama-ulama Allah amin sabab yakin dina ieu waktu Indonesia akan membutuhkan kiai Indonesia akan membutuhkan santri sok sanajan jadi santri ayeuna diledek dihina dipandang sebelah mata lamun anak urang mah santren istiqomah ti aya di pasantren suatu saat santri yang akan dibutuhkan amin. Oke, tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai sadar tina kabodohanana hayang salat teh nyawa ilmuna hayang wudu teh nyawa ilmuna hayang ngaji Quran teh nyawa ilmuna datang ke ulama sepuh geus raya kiai sepuh geus raya eta jelema bodoh rek nyiaran ilmu ibadah ka saha pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jaradi ulama amin ya Allah ya Rabbal alamin mudah-mudahan manfaatna sakitu bae ayo urang ngadoa sasarangan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah Allahumma yassir rizqana wa aksir amwalana li zadil ibadah wa li ziyarati ilal Makkah wal Madinah fi kulli sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.